Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bulan Rabiul Teng ukur kami mudai insyaallah ya. Nah, kurang masih kena di pemberian kesempatan sore daya turunan insyaallah bisa mereka menjawab sampai masing-masing ibu masing-masing asuh daftar jadi pegawai negeri itu buat kita bisa kerja maka di mana orang ya terasuh PKP tapi semoga nomor untuk pegawainya ya resmi jadi langsung jadi pegawai nanti mesti kurang terasuh terhadir kantor karena mungkin teman wewe ya cuti dihamil atau karena hanya kering kayak halangan kira-kira gajinya dipotong atau muat dari asuh karena ini ya malahan kamu kayak mau bakal ayah nawan kayak ya beda yang anu berasuh terus menjadi pegawai negeri anu gawe harian pegawai harian mah nyaeta sore dibayar teh anu naon dua kue dan satu juta juga dibayar kalian kalau mau muda dia mah abdi mah daripada we itu bukan penghasilan dari pokok malin rek gaji berdirek kalau mau muda dan kebetulan aya naon aya pengajian ilu asup para penjikar pengajian menang ganjaran menang insyaallah nanti mana-mana ke terasuk karena pengajian karena udangna libur terus keluar ya dek dibayar moal dek boga ganjaran moal insyaallah kita harian habis berapa sih tapi tak perlu orang orang bukan hancak dengan pengajian urusan ibadah supaya orang dina di negeri dina yang keluar ya tak ganjaran naon malah pun orang naon keinginan boga hancana pengajian meskipun udah terkenal ngaji eta teh bakal menang naon
tunjangan gitu contoh nama karakter hese ya nah gitu alhamdulillah ya urang masih kena dipawari dan taufik Gusti Allah moga-moga riuman urang ya acara pengajian menjadi lancar teh anu mudah-mudahan sing dibawalina istiqomah teh urang tule ya sing ngajadikeun hikmah wasilah kana nuntut dihapusna dosa-dosa urang muga-moga sing jadi hikmah wasilah karena kenging rahmat jeung karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya sing jadi juga lantaran sabuah biasa urang teh ngadoakeun ukur babaturan jeung dulur-dulur urang ngajakeun di imah ya hese. Bener teu? Mun urang teh ngadoakeun ukur babaturan, ukur dulur-dulur hese. Aya suate urang bisa ngadoakeun babaturan urang ya dulur-dulur urang lamun aya naon aya di rumah seperti itu alhamdulillah ngadoakeun dulur-dulur urang anu dina saat ayeuna nuju ngarema teu damang ya termasuk Bapak Hidayat ayeuna repot deui termasuk loba aya segeus aya marema Gabusuk mereka ya moga-moga Gusti Allah Subhanahu wa taala maparina kesehatan oke dulur-dulur urang anu dina saat ayeuna tujuh kenging kasusah kanyeri kapuri kenging kasulitan mugia Gusti Allah ingkang ngahilangkeun kasusahna insyakeun kanyerina kapurina kasulitan anu digentosan ku palancaran kabungan amin ya rabbal alamin bisri asrari wa quran al-fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke anu kadua urang tule ngadoakeun ke luhur urang ke negara urang negara Indonesia tercinta meskipun kayaan seperti kieu malahan lain ukur meskipun sebenarnya mah komo kayaan negara anu keun seperti kieu anu urang kan ada yang dina berita ningali dina seperti anu mana pamarentah oge dina waktu aya teh keur kabingungan ya maju kena mundur kena maju salah mundur salah tutup masjid salah tutup riungan pengajian salah ari dibuka salah kebingungan pemerintah nah maka kuayana gitu urang tule dina saat seperti kieu doa kudu leuwih diminengkeun ya uga Gusti Allah ngajadikeun lemur urang lemur anu subur makmur tumahrifah rohinawi uga Gusti Allah ngajadikeun negara urang negara nu repek rapi kerkalahan amin sarta uga Gusti Allah taala ingkang angkat ieu sasalat ieu wabah ieu pandemi anu mana ieu wabah tu mendunia anu karasajeun ngalikukan sadaya muga Gusti Allah ingkang ajaib muga Gusti Allah ingkang ngangkat sarta muga Gusti Allah ingkang maparinan panggentosan hikmah anu langkung sae urang sadaya dunya jeung akhirat sarta orang tule ngadoakeun ke para pejabat-pejabat negara pilih pejabat nu paling luhur nepi ka pejabat nu paling deukeut ka urang doakeun ku urang sadaya urang teu mampu urang teu bisa jadi pejabat jadi aparat atuh urang ayeuna ngadoakeun ka para aparat ieu muga
jenengan nasi dipabarinan kapiatan ku Gusti Allah biasa ngeriuk dayuh malah negara nyana kauran sararea menjadi rakyatna ya Allah karena jalan kasaya karena jalan anu dibikari Allah ku Gusti ya Allah wa bismillah surahul Quran al-Fatihah Alhamdulillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke. Boleh anu katilu urang ngadoakeun. Bukan dulur-dulur urang, guru-guru urang, karbun urang, ahli wargi baraya tetangga urang, terutama ibu, rama, mertua, geus nuntut maruli ti payung di mulut kudu kabuna. Ya. Oke. Sakur zaman kursi ada jasa kasaya kaulah. Umumna ahli kubur, mukminat, muslimin, muslimat di mana bayana terutama ya nyata dulur-dulur urang anu pupus hiji kusabab pandemi ayeuna ya kedua meskipun henteu sababna henteu ku pandemi corona tapi pupusna dina musim wabah corona ya moga-moga pupus Allah Ta'ala dipaparinan derajat mati syahid moga-moga mati syahid malah ya da musim marema ya kamari Bapak Haji Asep Sujana mertuana Pak Lurah Pak Kades Sabari Desa Jelgong kemarin ya oke dia si kene ya nyaeta putrana besan itu tinanyu di Jati ya besan di Sieta di Batron rakana yang Ustad Masbun ya ini masih kan di rumah sakit ya datang tadi oke saya di WA jemaah haji anu erek berangkat dina tahun ieu di Cikokok Parung Serap ya kamari dinten jemaah mulai karamatullahi ya akang ngalomo ka Jati ka Nganjuk tuluy diri tepung jeung sesepuh didinya jadi satinten ieu teh abdi teh merengsek ngurkeun tiluan ya ditambih beneran jeung ayeuna masuk pintu masa musim naon ieu marem musim marem kade sakumaha dititipkeun ka kasararea ya maot mah lain pedah ku ayana naon meskipun teu aya corona ge maot mah pasti naon datang nu penting nu dititipkeun ku Gusti Allah Ta'ala memang kasararea daulat Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun hape arajeun kabeh datang maot hape kudukeun nyicingan dina iman nyicingan dina Islam keur nyicingan dina ibadah hape ulah keur nyicingan dina doraka nah maot keur kumaha wae sebabna kumaha wae aing ngaran nyicingan dirinya besing melalui pandemi, besing corona, besing diteleu, besing kaduru, besing cilaka, jelema bae, ya, tapi di mana ieu urang teu keur nyicingan dina iman, teu dina Islam, naudzubillahi min dzalik, malah keur nyicingan dina doraka, naudzubillahi min dzalik, sanajan maotna di hotel, sanajan maotna di kasuran, tetep itu adalah disebut jangan silakan
ya numata jadi peringatan ukur urang sararea dina masa nu seperti kieu musim marema ieu malaikat Azrail musim marema urang kudu leuwih hati-hati ibadah kudu leuwih bener-bener salat kudu leuwih tinggi ngaji kudu bener-bener wirid maca sholawat si bener sebab siapa tahu aranjeunna na nuntut ku malaikat Azrail dicabut siapa tahu urang besok siapa tahu tapi dunya doakeun aranjeunna terus untuk Allah muga Gusti Allah Subhanahu wa taala nampi kana iman Islam aranjeunna ya Allah Gusti ngapunten kaluluhutanana bukakeun dawang langit keur arwah aranjeunna lungsurkeun hujan rahmat ka aranjeunna caang padankeun di alam barzahna ya Allah jantankeun alam kuburna patamanan surga amin isi mati sadaya anu dina dalam ieu masih keneh dipaparingan kasempatan yuswa ku Gusti ya Allah panjangkeun yuswa abdi sadaya ya Allah baguskeun iman sareng Islam abdi sadaya sing dugi ka kabantun maut ya Allah paparingan taufik hidayah petunjuk ya Allah pertulungan ti Gusti jisim abdi sadaya sing biasa ngamanfaatkeun ieu yuswa paparingan ti Gusti sing biasa diambil ibadah ku Allah Gusti amin ya Allah janten abdi sadaya sing janten jalmi anu tiasa syukur kana nikmat anu dipaparikeun ku Gusti amin sing janten jalmi anu tiasa sabar mayunan segala rupi cocok di Gusti amin sing janten jalmi anu ridha nampi kana segala rupi papasten kana pesan di Gusti amin janten abdi sadaya sing janten jalmi anu saleh pamarina abdi sadaya anak incu turunan-turunan anu saleh termasuk ieu incu anu erek dicukuran dina waktu ayeuna oke janten abdi sadaya riungkeun abdi sadaya sing tina riungan jalmi-jalmi anu saleh ya Allah pabarikeun ka jisim abdi sadaya luluberan barokah karomat syafaat jalmi-jalmi anu saleh ya Allah jemarkeun rezeki abdi sadaya anu halal ya Allah lancarkeun usaha abdi sadaya urusan abdi sadaya anu sae ya Allah sehatkeun jisim abdi sadaya tina segala rugi panyawan ya Allah hilangkeun abdi sadaya tina segala rugi kasesah kasulitan tebikeun abdi sadaya tina segala rugi balai ya Allah mugi-mugi Gusti mabaringan rezeki ka jisim abdi sadaya panggilan sing tiasa ngadurus ka tanah suci Makkah al-Mukarram ziarah kana di Madinah al-Munawwarah ya Allah babarikeun ka jisim abdi sadaya rizki mati syahid rizki mati syahid rizki mati syahid maut husnul khatimah maut husnul khatimah maut husnul khatimah entengkeun abdi sadaya dina waktu sakaratul maut salamatkeun abdi sadaya di alam kubur di alam mahsyar dina waktu sisaban dina waktu timbangan dina waktu nyukang siratal mustaqim ya Allah salamatkeun abdi sadaya tina siksa neraka ya Allah pabarikeun ka jisim abdi sadaya tempat kanikmatan anu abadi sawarga jannatun naim jantenkeun abdi sadaya sing aya dina ieuh-ieuhna arasy Gusti ya Allah sing aya dina bawah banderana Nabi Gusti ya Allah pabarikeun ngaleuntina talaga Nabi Gusti ya Allah jisim abdi sadaya dina dengan ieu ngajengkeun permohonan doa ka Gusti kalayan senjata wassul pada mencukang lantaran melalui keagungan asma Gusti
Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, melalui keagungan Nabi Gusti kadang Gusti junjungan Nabi sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, melalui keagungan para nabi, para rasul, melalui keagungan para malaikat muqarrabin karumiyin, melalui keagungan para aulia, para ulama, para syuhada, para sholihin, melalui keagungan ayat-ayat Al-Quranul Karim, melalui keagungan ya Allah sasih Dzulqa'dah anu diagungkeun ku Gusti. Ya Allah, mugi Gusti ngahapunten kana dosa sisi abdi sadaya, mugi Gusti ngahapus kaluluputan abdi sadaya, mugi Gusti nampi kana tobat sisi abdi sadaya. Ya Allah, mugi Gusti ngijabah kana panendah sisi abdi sadaya. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi. Ya Allah wa ila arwahi wa bi sirri asrarul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan hadir bila hadir doana aya nu didangu ku Gusti Allah. Amin. Oke, dina pengajian poe Ahad ayeuna teh ngilu nempel dulu. Sejak syukuran boga dibapalin incu anu kadang-kadang pokoknya melalui tina 70 bukan tina 72 bukan tina sebarang kena ya bagian tukang itu lebih ya 70 nyata di Haji Telen di Haji Seri. Alhamdulillah genep poe ka tukang poe naonnya besar nilai nah poe Senin malam Selasa dua kali nanti itu anu kesekian lalaki. Alhamdulillah bari kerja bari normal bari sehat alhamdulillah. Nah maka dina sadia sejak syukuran kayak mau. Oke, didamping sejak syukuran kayak mampu ya teh dengan doa ya. Matani secara umum Gus, oke secara khusus moga-moga sing dijieun budak itu anu saleh. Ari teh ya nyen pesantren masjid anu bisa berpikir pesantren anu seperti itu. Dia ditambah dari Cimau teh 2 hektar ya lamun seluruh ya panerusna aduh dedeh ya jadi sampai anu nulikeun dengan batur ya jadi ngadoa ka Gusti Allah teh muga-muga anu nulikeun teh anak icu minantu buyut baok genon jadi kaya ke kulawarga tapi di mana kulawarga luhur ya itu mata jadi halangan sana aduh anak-anak rajin muga-muga sing jadi penerusnya jadi da ari tiluraheun mah wah pabalasan malah boleh tiluraheun tibu patieun pabalasan malah lain tibu tadi gubernur presiden oke masih kene araya kene masih kene dinas kene Gus naon tuh ayeuna we geuningannya yo
geus mau persiapkeun keur calon presiden tahun 2024 gitu kan. Ya balik masih kan naon aya kan berarti di calon negara itu mah tapi picalonan kiai, picalonan ulama sulit. Doakan bisa dari anak kecil ternyata sin jadi calon penerus, sin jadi jalma-jalma anu tukang ngajak ka baturanana ka masyarakatna kana jalan keadaan jalan kehidupan itu di pokoknya Allah Ta'ala ilmu anu manfaat di papadinan dijebarkeun rezekina dijauhkeun balaina panjang tujuh cepat sakolot mah par rezeki jauh balari salamat di dunia bagja akhirat. Alhamdulillah mesti ngaranna teh adalah Muhammad Soleh Amin Satria. Apa satrianya? Satria itu adalah nyata hiji lalaki anu gagah, bercekak, pinter, tapi sabar. Sekarang naon? Satria. Ya. Nah, itu satria teh menang maparinan ngaran ninina ti ibuna. Satria. Ya. Hari eta Muhammad Soleh Amin teman keyakinan ya tapakul menurut Tuhan ka eyangna hari eyangna teh nyata mama ajengan Amin ramana teh mama ajengan Amin ai ramana mama ajengan Amin teh mama Asih hari ramana mama Asih teh mama Haji Soleh nyawa di pembandingan jenengan Amin Soleh itu siapa? Jadi kerajaan Amin Soleh. Nah ini diturunkan tadi kabuyun, diturunkan nanti. Ya, tapi kulantaran dia buyut teh ayah masukan tinina nini tibuna. Jadi ini punah hayang boga incuk jeung anak teh anu ngaranna teh mimitina teh kudu es. Gitu. Sabab ramana teh nyata Bapak Sahro. Nah, ramana teh tuluy kauman putra teh nyata Haji Seli S. Kebetulan boga salakina teh dengan Salma S. Terus gitu anaknya teh anu pangdedena teh lalaki ngaranna Sahri S diwe. Tuluy anu kadua adina ngaranna teh adalah Sulaiman S diwe. Tuluy awewe anakna ngaranna teh Sin S diwe. Tuluy ngaranna teh jadi Sari S deui. Tuluy adina Sahlan S deui mimitina kabeh. Nah, ieu dibere ngaran. Ya, nya ngaranna teh dibalikeun ari eyangna uyutna mah Amin Soleh. Ya, dina balikeun kulatara kudu mimitina naon teh aya. Soleh Amin. Jadi kena dua tandanya kenapa dibutuhkannya ilmu warisan si eyangna si ninina si ibu satria. Nah gitu. Nah lamun satria wukul dikhawatirkan bahwa sok siun satria baja. Muhammad Amin Soleh Satria. Jadi itu pakai baju hitam. Cuma warna baju ringan. Satria. Mudah-mudahan. Gitunya. Jadi memang dianjurkan
kurang sararea dina agama Islam agama rencana kunjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji di mana urang ayeuna mimitinan penciptaan jelema dan muslimin diterangkeun ka sararea sabulan akhirat 2 bulan naon cenah lumeka 3 bulan naon cenah umulu 4 bulan naon cenah mah berupa di jerok teh dina kandungan teh dina rahim teh 5 bulan naon cenah pusing teh aya nyawaan tak pusing aya nyawaan teh di mana eta roh urang teh sabada diciptakeun ku Gusti Allah disimpen dina tempatna nyaeta disebut tanah putih anu bae kok tuluy dicana model mobil mah adi roh mah mesin ya adi nu aya dina jero rahim naon kalasori cana bos yang diasumkan karena kalasori disetelkeun ka mesin roh teh. Nah, didawukeun dina keterangan ieu perpindahan roh tina ardul baydha kana naon kana kalasori nu aya dina rahim jelema mah leutik ringkang gede buka kudu komplit surat sinuratan. Jadi cara mesin, sebenarnya mah dan mesin oke dengan di pabrik dulu dek disetelkeun karena kalau sorina menurut dek mau perbayar STNK kudu digesek keluar kan ya artinya mesin teh kudu pupuh naonna ieu surat sinuratnya itu deui jelema surat sinuratan opat rupa. Jadi malaikat anu ngalungsurkeun ieu roh tina ardun baydha dek diasupkeun kana kalasori dina jero rahim hidung urang didinya dokumenna suratna geus dituliskeun 4 rupa anu moal mencong ka manapun lagi hiji dikatbi rizki ya dokumen rezeki. Jadi roh asup karena jero beuteun teh lain ukur mesin ukur tapi berkat rezeki nu bakal didahar nu bakal diibuk nu bakal dipake di waktu hari ta'asub kana kalasori nepi ka maot papisan geus dituliskeun beasna sakitu tong caina sakitu tengkieu anu deui pakaian sakarupa moal tambah jeung moal naon mampuran ya pikat rezeki oke geus dituliskeun bitakbi ajali jadinya dokumen ajalna artina ajalna nyaeta nepi ka saatna beakna maotna moal bisa ngeser 1 jam beak dek aya covid rek tuweuh covid geus dituliskeun di ya jadi saya keluar dokumen ti maoteunana tahun sakitu bulan sakitu tuh poe anu tuh jam sakitu leuwih sakitu menit leuwih sakitu detik leuwih sakitu detik saya naona saya tulisan anu didawukeun ku Gusti Allah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gimana sampai karena waktu nama semester 1 jam ya. Jadi jelema kabeh geus buku surat nomor 1 juta hiji bekas naon rezeki 2 ya nyaeta ajal 3 ya oke wasyaqiyun am sa'idun nomor 3 jeung nomor 4 geus digunakeun pibak jaeun jeung picilakaeun nyawa anu jadi bahasa kolot pada mah
disebutkan jodoh, pati, bagja, cilaka, wasakiyun, sa'idun, sakiyun picilakauna, sa'idun timbang jalunana, hartina picilakaun, pinarakaunana, wa artina wa sa'idun timbang jalun, pisawagauna, dan geus ditulis berkasna wa misalnya. Ieu mah kabeh kan ukur temak. Ieu mah kan ukur sakadar gambaran. Puncak sama jelema kabeh ya geus dituliskeun pibageureun jeung pitebageunana pisawargaeun jeung pinahargaeun. Moal bisa geser, dituliskeun di zaman azali. Tadi nukur perlu hariwa, didawukeun dina hadis eta mengenai eta bahwa aya jelema anu ti barang korosot dijurukeun eta jelema teh migawe karena pagawean ahli surga alias batur. Tiba pulang salat, puasa, ngaji, apa seluruh Jawa itu pulang. Ya, nepi ka kolot tuh. Tapi kulantaran terus dituliskeun dina jalina, dina berkas anu dikirimkeun ka dinya teh, terus dituliskeun eta mah picilakaeun nu kira-kira sajengkal deui ka sawarga. Sakumaha teh? Kasawarga. Hartina sajengkal di kasawarga teh ngan ukur beberapa detik deui kana mau. Sabab derajat dipatokan salamet jelema sawarga di neraka kabawa iman kabawa Islam dina waktu naon. Dina waktu naon. Sajengkal deui. Deka sawarga kulantaran geus ditulis di manana. Derajat di mana? Di neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Fa ya'malu bi amali ahli nar. Anu saja tadi kana maut maka manehanna jol galeong we migawe pagawean ahli neraka kucubar. Na'udzu billahi min dzalik. Eta kualifikasi besar. Kalau disebutkeun suul khatimah eta kualifikasi kualifikasi ya sabab dikurang sawang sul aya jelema anu geus dikurangkeun ti dituna mampi sawang ya ari pek ti barang porosot dijurukeun dikikiring nang teu nepi ka jadi anjing dikongkoak nepi ka mungkul teu batur kalakuanna nepi neraka kabeh. Tebaker, pinarakan, kubur, jam saja banyak. Tapi kulantaran kesimpulan itu sajengkal deui kana neraka. Karena tulisan geus ditaksud kesayangan manawi di ilmu pisawargaeun, maka Allah Subhanahu wa taala mapaninan hidayah, mapaninan petunjuk taufik ka manehna. Fa ya'malu bi amali ahli jannah. Aku dimana deui kana mau, nah manehna migawe kana pagawean ahli surga, ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Pas mau terus saudara di mana itu atau hari itu maka salah hati kurang mainan untuk keluar kewe di waktu reknam di santau sakral mau nyaho di mana itu kamu nyaho maka tetap syariat wajib digawe. Dawuhan Allah Ta'ala i'malu kudu digawe jangan teman cicing kudu digawe urusan akhirat salat sampean ngaji sedekah itu kudu digawe teman cicing dek jadi ahli surga dek jadi ahli neraka naudzubillah lain urusan urang
urang mah diwajibkeun naon digawe kadua diwajibkeun teh naon ngadoa kata eueuh hiji ikhtiar kadua naon ngadoa hiji ngadoa kadua naon salah satu ikhtiar jeung ngadoa teh nya kieu kana pengajian dekuh ngadoa itu dalam rangka ikhtiar digawe i'mal qulun yassarun lima qulun qala tak itunya alhamdulillah tuntunan ajaran agama Islam di mana geus nepi kana 5 bulan musik 6 bulan naon cenah malik 7 bulan naon cenah kolot 8 bulan naon ngora ka 8 bulan naon medal gitu. Maka begitu ayeuna juru dianjurkeun tuntunan ajaran agama urang adanan buru-buru ceuri kaduna komatan ceuri kencana sunah sawe nu adanan aya lalaki lalaki adan eta mah ya teu kudu lalaki ku awewe ge adanan eta teh ibadah tuluy komatan ceuri kencana eta teh naon ibadah. Di samping ibadah aya buahnya eta naon eta teh setan teh ya baheula waktu di alam arwah geus nyirian dina jantung kontrakan ke di mana-mana jelema urang keluar ke alam dunia tidak kontrakan. Ari can keluar mah tidak terlalu hidup, setan can bisa masuk karena eta kontrak. Maka setan ngomong begitu urang terima dek ngajuru, orang rek dijurukeun setan geus can peko dina palawan. Rek asup kana naon teh kontrak karena dia jatuh teh. Maka buru-buru dicekal, dihadang dauhan jeung hadang buru-buru ku kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar taeta supaya setan ulah asup kana naon kana kontrakan. Sajeuleun anu diada anu orokna ya dalam silikatuna di korban silikatan kencang dalam taburahu ummu sibya kadang-kadang jadi itu akibat ngadangan ngomatan ibadah ladang ibadah ngadangan ngomatan ya nah kejadanan geus dikomatan ya oke hikmat tapangna diadanan dikomatan teh supaya numpang heula-heulana ya nu kadeni ku eta orok ari orok mah atuh dalil ibarat kain anu bersih kertas anu putih can aya naon tulisan hideung berkoning cat tah begitu ayeuna borosot lahir pangheula-heulana tulisan teh dina eta lembaran budak anu bersih teh adalah kalimat Allah supaya ingat ka Allah supaya ingat kajujunan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ingat kana kewajiban salat sakadana bahaya bahasa kieu para perkara kajur wae geus diajak salat samarukna meureunnan adzan teh teu ngajak salat padahal adzan teh khasiatna adzan teh lain teu ngajak salat kumpul puluhan rupa geus diterangkeun kan urang nu pohodeui teh ya jadi tek salat sumawana naon adzan tuluy ayeuna di mana aya angin gede sunat naon adzan di mana aya sunuk gede sunat naon adzan di mana jelema rek ini-initan nyawa sunat hukuman cenah adzan di mana jelema kapiuhan sunat naon cenah adzan di mana jelema aya nu amuk-amukan buku-buku adana
dan ya termasuknya tadi mana orang borosot di kumaha disuruh ke eta di kumaha ya lain ukur nyaritakeun ngajak sholat. Udah sekarang borosot diajak lain gitu. Oke, memang sebenarnya ya supaya jadi contoh tibu budak ti orok ayeuna begitu ada diajak naon diajak sholat cacak diadanan diajak sholat di barang borosot arasana ayeuna geus kolot kumaha diadanan diajak sholat harorea bener sih tapi cacak anu waktu borosot kumaha lamun tempo borosot waktu borosot teu pernah diadanan wah beuki kabur nu sok diadanan wae geus harorea diajak kalau itu hikmahna sunat lah diadanan ya oke sunat diakekan alhamdulillah geus diakekan sakumaha geus diterangkeun lalaki mah sabeuji dua awewe mah sabeuji hiji teh geus dua geus duanana alhamdulillah ya rabbil Nabi lalaki urang can akekah mineng buat buru-buru buru bae kepada bade akekahan kubatur ya buru-buru lamun ayeuna barekto di akekahan teh ku kolot kakarek hiji andai kata berarti pemurutang seperti hiji dari ibu rumah buru-buru ya hiji dari kata utang ya nur diceritakeun kamari kuah nepi ka teuing boga ruangan hiji-hijina eka hayang kurban hayang cedak kumaha teuing ari bener-bener mah teu naon teu mampu marah mun bener-bener mah teu mampu kurban dina bulan Raya cedak bener-bener teu mampu nu mampu teh kan sampeut boga hayang maka kurban kunaon begitu harus diterang ya ingon-ingon sasatoan anu sunat dipencit dina hati jadi ibadah teh kudu dipencit ya sekali deh ingon-ingon anu sunat kumaha dipencit nu jadi ibadah teh kudu dikumaha kudu dipencit ya hiji kurban terjadi kurban tadi dipencit kedua eka terjadi eka tilu udah dikuat udah dipencit katilu dam lamun anjir kemudian kebaitullah dam ibadah haji dam ibadah umroh kayak naon aya dam saya teteh ingon-ingon kudu dikumaha kudu dipencit dia orang mereka haji kudu kaloma mereka kaloma kudu kaloma kaopat hadiah ngagungkeun Ka'bah ngagungkeun tanah suci eta adalah ku imon-imon anu sunat di kumaha bencit sewa ngan sewa ka Gusti Allah doh ari anu lain agama Islam mah sewana teh kana juri jarian gitu aya urang mah sewana ka Gusti Allah sarua mencipta sarua mencipta sarua tuluy naon deui anu kiparat bisi ayeuna aya kiparat sumpah kudu dikiparatan dilangar ya andai kata turun kiparat puasa andai kata dina puasa aya kiparatan melanggar sea anu hiji pamajikan bulan puasa tiduran itu kiparatna adalah kunaon mencit ieu mencit naon mencit sato ingon aya deui nomor kagenap sunat dipencit teh nyaeta atiro aya udhiyah kurban aya akekah ya terus aya atiro naon ari atiro mah nyaeta hiji hewan
anu dipencir keur ngagungkeun bulan nu diagungkeun ku Gusti Allah. Salah satu bulan yang diagungkeun ku Gusti Allah teh bulan Rajab. Tah dina bulan Rajab sunat mencit naon? Ingon-ingon. Sunat. Tapi sunat ibadah tiganya. Dek otak kek, rek sapi kek, rek domba kek ya. Nuluh alusna 10 awal bulan Rajab. Kita kali hiji demi kata 10. Sejak ngagungkeun bulan Rajab, bulan nu diagungkeun ku Gusti Allah. Ngaranna naon? Akhiro. Kakek kadengnya. Oh, begitu. Tetap udah dari ngaji begitu. Itu benar apa? Oke, salah satu sunat dipencir hewan ingon-ingon nyata disebut faro. Nomor ke-7 faro. Namun cenah? Apa? Faro. Nah, faro makia di mana-mana urang mukut domba, di mana mukut sapi, mukut onta, ingon-ingon, andai kata mukut mbek, tuluy pertama kali ngajuru. Pertama kali daun, ngajuru etak ulah dijual. Ulah dijual pencit. Neongkeun rasa syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah tidak dua hiji dan tambahan jadi 2 itu tanda syukur lain sakantut la azidannakum salaranya lamun syukuran bakal kumaha bakal ditambah nembongkeun rasa syukur maka dipencit eta domba pertama anu dijurukeun teh tuluy disedekahkeun engke domba anu sejenna anakna bakal naon beranak karena itu naon kalau eta sunah geus nate kenca berarti mau naon teh jadi kalau itu pada penting apa ya hakikat alhamdulillah mesti hakikatan pasunatan dibere ngaran anu alus nu alus teh alus ceuk sarah ya komo zaman kiwari ni HP kasarea ni HP nyarek ngaran anak ni HP kurang teh supaya kaciri bedana antara kurang Islam jeung kurang luar Islam gitu ya kurang ayeuna nyarek ngaran kabudak saya teh ngaran teh Yohanes dan Yohanes ya dari Arab satu orang Islam dan orang di bawah. Nah, ahli Quran Islam daek gerepe make ngaran baba, sangaran teh Henry. Ya, daek gerepe menirulus malah lain lain. Menirulus budak dengan ngaran Yohanes, Henry dan sebagainya. Oh, ya, menirulus. Ahli baba ya nudaikeun ngaranna orokna budakna dibere ngaran Abdurrahman. Ayo geus kadenge. Ya bapak ngaranna Abdurrahman. Ya bapak ngaranna Abdurrahim. Berarti ngaranna bener-bener istiqomah yo bagus dina agama Islam dan hukum. Tapi kajaban ayeuna mah gengsi. Mereka anak tuluy diberi karena Ibrahim, tuluy di tangan para nabi kata Yusuf, kata Zakaria, menikasi dengan awewe, jadi mereka Siti Aisyah, Siti Khadijah, tinggal zaman kiwari, masya Allah, ada cerita yang boga anak soleh. Ani merengaran anak kurang diberi ngaran jelema anu soleh itu soleh. Tapi tetap menyampaikan kesadaran ngaran Islami. Ya, itu kan ada ukun. Asinu asma'akum sing halus, kaya ngaran sing halus. Wa innakum karena saja ngaran kabeh satu doauna ke dia bagaimana dipanggil di asma'ikum kalawan ngaran-ngaran jadi kabe ayo dipanggil Bapak Haji Satria Baja Hitam
Itu bahkan saya dipanggil adalah Zakaria Al-Ansori. Tak itu ya, tak kobol lamun sekobarangan lalaki pang alus-alusna bere aran mimitina Muhammad. Gus, eta mah di pabarinan jaminan pangtenah-tenah kasawarga jeung pangtenah-tenahna meunang saparakan jeung Nabi. Geus pangtenah-tenahna eta mah sabab keistimewaan ti Gusti Allah demi memuliakan junjungan urang saha jelema lalaki nu dibere karan Muhammad dibere karan jenengan junjungan aya keistimewaan ti Gusti Allah moal diasupkeun kana neraka. Meskipun tadinya Muhammad teh bangsa hayam. Mau kewek bakal ayat dina memang gitu. Nah, sabab lamun aya jelema nu dibere ngaran Muhammad. Kan dina poe kiamat tuluy di kana neraka pada bangsa hayam. Beda bangsa motor. Kita bakal diumumkan bahwa Muhammad masuk neraka. Pasti jenengan junjunan bakal kasih kulit kalau daging terkontaminasi. Bakal demi Gusti Allah nikah dengan junjunan ya mangka Gusti Allah dalam memberikan jaminan lalaki diberi karan Muhammad bisi motoran ka anjeunna wa dikara neraka. Padahal Muhammad kita oleh Muhammad tadi adalah Muhammad bangsa motor. Tapi tetap demi penghargaan Gusti Allah kudu lulus kudu atau kudu baru. Ya satuluyna oke sunat diguntingan ya malah halus nama diguntingan teh dikerok baik gue tingkir bacaan menang gue tingkir menang nanti bersina ya oke sunat nah digumul simpeh bacaan kesalahan ada bukti laksanakan jemudan musalah dia ya disifat itu salah bisi dianggap benar bisi dianggap salah halus dianggap gotek dianggap halus nu bener jeung nu halus dikudur karena itu ini dikerok lain di rumah lain di kuning ojong deui teu sawarek ini tudingan sawarek dikerok sawarek tudingan masuk sawarek diurang eta mah ceuk basa ayeuna mah cara pembangunan peletakan batu pertama dek nyieun gedong 10 tingkat aya peletakan batu pertama mah geuningan sasingkup tapi sasingkup artina kumaha diantos sakitu hukum teruykeun ku maneh gitu artina di mana geus kayak diguntingan satu dua tilu gunting dia mah adalah simbolis peletakan batu pertama ke datang ka imam turunkeun ku maneh ku bapana dina keterangan geus diterangkeun dengan urang poho deui cedakan bisa sabaraha kali lalaki sunat digundul geus diterangkeun can mau minum deui apa kaji ulah naon lalu kira-kira namahan atuh euy ieu mah ayeuna ngagugah deui pokok kitu biji sunat artina sunat digajar lalaki digundul dina nalika pas ngajurung sakit tapi jurung hiji sunat artinya sunnah teh ajaran junjungan ke dampakna buahna ke bawah kudu satu ya kedua di mana jelema ngalaksanakeun ibadah haji atau ibadah umrah ka Mekah tuluy tawaf sa'i kudu
itu adalah sunnah. Gundul eta sunnah. Ya. Dua. Katilu jelema sunat digundul ke lalaki di mana kafir asunnah. Asunnah Islam sunat adus geus diadusan sakalian di mana? Digundul. Jadi ke lalaki sunat digundul saumur hidup sabar kali. Hiji, dua, tilu, lihat di etak digulung ke sunat dan ukur menang ya dicukur seperti akil etak makruh hati makruh jadi ganjar air meninggalnya lelaki dikukut digulung ke sunat kan ukur nawan menang dan sunat mah nyetak di waktu muka haji ya. Jadi nusunatna ke lalaki berkurangan dikukut ya dicukur saware-saware cara kieu hukumna adalah makruh dicukur lawan ayeuna mah disebut daya moheng eta mah moheng haram cukur moheng haram ya cukur kieu rapi makruh ya gundul menang jadi ganjar jadi siksa ayo sunat mana nugi kuku gondrong ieu kade nu sunat kan buka ganjaran kan gondrong kade mata bola segoreng sama pokok kajiman tapi gondrong maning kodok meni rapi ieu mah dicukur teh maning rupanya dicukur rapi hukumna naon terus dibunuh menang nu sunat gondrongna nu sunat adalah nepik kana ieu pentil celihan jadi menawa lain di gelung begitu lah di sana rumah di gelung nah itu semacam jadi di gundul di sunat di gundul hanya tilu kali insyaallah haji narek dilaksanakan jadinya nyetak nendak kesaksian di sararea nendak doa di sararea oke moga-moga ini jadi ilmu ke sararea ya dari kayak dina waktu kurunnya nyukuran mah sararea oke da usumna praktek atau utama si buukna geus digundul sunat ditimang sunat dikumaha cenah ditimang kumaha ya emasna ke disedekahkeun mun boga harita kontan leuwih alus teu boga dikumaha deui wae ya salah satuna ditimang kana emas DP. Nah itu DP. Namanya pakai bukil. Kate itu kuda memang kita jaga sunat ditimbang kunaon kumat lamun boga timbangan emasna langsung jika dikeuykeun nah ieu maka kakarek naon DP lamun sagram ayeuna sabaraha awe leuwih nyaho beratna 650.000 ieu kakarek sabaraha ieu mun sagram wae geus 650.000 berarti bapana boga utang kakarek DP ya paham teu supaya nyawa bahwa kolot bareto praktek nu seperti itu bener lain ukur budaya lain ukur adat tapi praktek itu adalah termasuk syarat hati ya sing make hormat dalam ayeuna rek ukuran udah orok bawa gunting cukur kalau cukur kuda atuh dah itu karena terhormat ya, begitunya saya insya Allah, yo kurang dari mana bahasa saya.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل المسلمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي واغفر لكل مؤمن يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نجوم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغشنا بنور يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي ابدا بالسعادة صل على
عليه وعلى